Jam 8 Kuring indit ka Batu Jajar. Maksud rek nyamper ka salah saurang babaturan kuring. Harita kuring indit teh make motor. Sajroning di perjalanan betimbul aya rasa anu beda tara disasari. Hati bet asa tingsar belah. Kira-kira jam 9:30 kuring geus tepi ka imah babaturan nu aya di Batu Jajar teh. Ngan harita ku kabeneran babaturan rek ditepungan teh beteka sampah aya di imahna. Ari beja tinu jadi indung nama. Babaturan kuring teh geus arindit di sabada magrib. Jadi indung nage tenyahoan kamarana babaturan kuring indit nate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cep Wawan. Bu, upami Asep aya gitu Bu. Asep teh tadi angkat. Mung ibu ge terang bade ka mana-mana nama. Angkat Bu, manawi teh aya di bumi. Nyawios atuh upami teh aya mah. Mau ka bumi heula atuh, Cep Wawan? Moal Abu, mangga. Sanggeus kitu kusabab babaturan nu rek ditepungan teka sampak di imahna. Nya kuring langsung balik deui ti imah si Asep. Malahan mah harita kuring teu sempet heula asup ka jero imahna. Di perjalanan balik harita teh pas di palebah jalan Citunjung. Kuring ningali si Asep anu sarua manehna kerumpak motor. Tingalina eta si Asep teh jiga anu keur ngabonceng salah saurang awewe. Ningali kitu mah kuring boga maksud rek nyiap si Asep anu keur numpak motor sahareupeun motor kuring. Sanggeus kuring deukeut gorowokan nyalukan ngaran si Asep. Tapi aya anu aneh jang kuring. Si Asep anu keur ngabonceng awewe teh siga nu rada geumpeur mawa motorna. Barang manehna ninggali aya kuring anu nyiap dina motor teh. Mah kuring taya pamikiran lain-lain ngeunaan si Asep. Anu katempona siga anu leuwas barang nempo kuring. Dan harita eta si Asep
motorna jadi teu kontrol. Malahan kajadianana si Asep nu keur numpak motor bari ngabonceng awewe teh. Manehna nepikeun ka tenoli kana kendaraan nu aya di hareupeun motorna. Nya antugna eta motor nu keur ditumpakan ku si Asep teh nabrak bus anu keur maju tarik. Kajadianana motor nu keur ditumpakan ku si Asep teh nepikeun ka asup kana kolong bus. Si Asep jeung awewe nu diboncengna teh kagiles ku eta bus. Harita keneh si Asep jeung eta awewe nu keur diboncengna teh tiwas teu kapulung. Si Asep jeung eta awewe teh maot di tempat kejadian eta kene. Tekung silila kuring muru kanu cilaka. Geningan eta awewe nu dibonceng ku si Asep teh nya eta kabogoh kuring. Paingan atuh si Asep basa ningali kuring anu nyiap dina motor teh siga anu leuwas. Siga anu gempeur. Nya ku karuas jeung ku gempeur eta. Balukarna kajadianana si Asep cilaka nepikeun ka hanteuna. Ningali kitu masuk sanajan nu cilaka teh babaturan deket kuring jeung kabogoh kuring. Kuring jadi teu hayang nulungan ka manehna duaan. Nu geus jelas cilaka bari jeung nepikeun ka maotna. Harita keneh kuring indit ninggalkeun eta tempat kajadian. Tenoleh deui si Asep jeung kabogoh kuring. Nu keur pada-pada digugulung ku jalma nu deukeut jeung tempat eta kajadian. Kuring balik ka imah bari mawa hate nu teu genah. Malahan mah satepina ka imah indung si Asep nelepon ka kuring. Indung si Asep nanyakeun ngeunaan si Asep nu can balik keneh wae. Sok padahal waktu teh geus wanci ka peuting. Padahal lamun si Asep ini ti imah cenah mah tara lila. Jeung lamun rek lila oge pasti aya di imah babaturanana. Sok ngabaran kanu di imah. Harita mah indungna si Asep teh ngarasa hariwang. Kusabab si Asep teh mere kabar jeung carita. Indungna nanyakeun ka kuring. Sugan jeung sugan. Kuring nyaho ngeunaan si Asep aya di mana-manana. Halo, iya sareng Wawan. Sumuhun ibu, bade aya naon gitu? Sugan pendang sareng Asep henteu? Henteu bu, tadi oge abdi mah langsung wangsul da ka bumi. Abdi mah teu ka mana-mana deui bu. Aduh, naha ka mana atunya? Pugu ibu teh meuni asa hariwang. Upami aya kabar naon ti Asep, ibu geuwat wartosannya. Mohon bu, sumuhun mangga bu. Kuring teu ngabejakeun kajadian anu sabenerna. Kajadian nu geus kaalaman ku si Asep. Sok sanajan si Asep teh geus maot. Tapi kuring ngarasahan jeluk ku kajadian
si Asep. Nah bet kitu atuh si Asep teh. Jeung deui naha kabogo kuring teh bet diajak salingkuh. Nu jadi hanjeluk keur kuring. Eta kabogo kuring teh salingkuhna teh bet jeung babaturan kuring. Babaturan nu kawilang deukeut jeung kuring. Malahan mah si Asep teh geus asa jadi dulur keur kuring mah. Sanggeus kajadian kitu. Umuh keur kuring mah asa jadi teu puguh pipikiran. Kuring ngan ukur bisa ulang jentul di imah. Mikiran kana kajadian nu ceuk saliwat mah pamohalan eta kajadian teh. Malah sanggeus indung si Asep nelpon teh. Ku kuring pamohalan ngahaja teh diangkat eta telepon. Kuring jadi ngarasa serba salah. Jeung peuting harita mah cacap kuring teh bisa sare. Mikiran naon bae anu keur karandapan. Nepikeun ka kuring guling dasan. Wanci pada subuh. Kuring kakarek bisa sare. Anu jadi kolot. Sabab kolot kuring menang kabar cenah si Asep babaturan kuring teh maot alatan ku cilaka. Ngadenge beja sarupaning kitu. Anu jadi kolot kuring oge nepikeun karuas. Sok sanajan cilakana si Asep teh aya hubunganana jeung kuring. Carita penting sanggeus si Asep jeung kabogoh kuring dimakamkeun. Kuring cicing di imah. Bari ngahajat teu kaluar ti kamar. Harita mah kuring jadi anteng ngalamun. Ras kana kajadian anu keuna ka babaturan jeung kabogoh kuring. Eta peuting beuki lila teh beuki tiiseun. Karasana asa kacida comrekna. Muka denge ku kuringan ukur sora sasatoan anu leutik. Nusok sarada ti peuting. Saluareun imah si gaya sora awewe nu keur ceurik. Kadenge kitu mah kuring langsung ngorejat bari ngadeuketan jandela kamar. Kuring mukakeun hordeng lalaunan. Bari tuluy kuring noong ka saluareun kamar. Tapi naha basa kuring ningali kaluar tina jandela. Nu kadenge sora awewe nu keur ceurik teh jadi eureun. Teu kadenge deui ku kuring. Kuring teu malire kana eta kajadian. Tapi basa kuring nutupkeun deui reregan bari terus diuk dina kasur. Hawar-hawar kadenge deui sora awewe nu keur ceurik.
bangun nukanya nyerian. Sarta kadenge eta awewe nu keur cerik teh nyamat-nyamat ngaran kuring. Kuring langsung muru kana jendela kamar bari terus muka keun deui reregan. Barang kuring noong deui ningali kaluar. Katingali di luar teh aya awewe nu keur nangtung. Tapi nu jadi heran keur kuring. Dina dedegana kuring apal. Malah dina bajuna oge kuring moal kasamaran. Eta nu keur nangtung teh siga kabogo kuring anu maot tadi berang tea. Malah kadenge eta awewe nu keur nangtung teh bari nukangan ka kuring manehna pok nyarita. Jadi ruas. Basa kuring rek nutupkeun deui reregan. Katingali eta awewe nu ngomong nukangan teh. Malikeun awakna nyinghareup ka kuring. Barang malik. Katingali beungeut anu ngaku sela teh geus teu mangrupa. Jeung deui katingali ku kuring. Eta beungeut jeung awakna teh malurah ku getih. Ningali kitu mah kuring langsung nutupkeun reregan. Jantung ratup tutunggulan. Kuring jadi ngarasakeun kasieun. Sok sanajan sela teh urut kabogo kuring. Ari ningali parkayangan kitu mah kuring oge jadi sieun. Harita kuring diuk deui dina kasur. Bari awak jadi ngadeg-deg. Keur kitu kadenge aya sora nu ngetrokan panto imah. Sarta kadenge aya sora anu ngomong mentah dipamukakeun. Mentah dipamukakeun kana panto. Sabab kadenge eta sora anu nitah pangmukakeun panto teh. Papakeunana mah eta nu keur diuk teh siga si Asep. Si Asep diuk dina teras bari nonggongan ka kuring. Awakna anu ngaku ngaran
lantaran si Asep teh balik ing hareup ka kuring. Nyaan wae. Barang Malik teh bener-bener eta mah si Asep. Ngan ayeuna mah ngaran si Asep teh matak pikagilaeun. Beungeutna ngaplek temang rupa. Awakna pinu ku geting. Antokna kuringan ukur diberi diga ningali kana eta kajadian. Diingkah mijat di hareupeun teh si Asep teh teu bisa. Sok sanajan si Asep teh salah saurang babaturan kuring. Hari ningali sarupaning kitu mah kuring tuasa ningalina oge. Nu jadi mata kalaka jadi sieun keur kuring. Kuring oge geus teu bisa kukumaha. Kusabab sieun nu geus taya watesna. Kuring hadap praksarta ngagoler teu sadar dina lawang panto imah. Sadar deui teh sanggeus isuk-isuk. Sanggeus kuring aya nu ngahudangkeun. Nyaeta lanceuk kuring. Malahan lanceuk mah ngahudangkeun teh barejeung satengah nyarekan ka kuring. Anu ngadon sare di lawang panto. Sanggeus ku kuring dibejaan ngeunaan kejadian penting tadi. Kajadian nu kaalaman ku kuring nya manehna oge teu neruskeun ambekna ka kuring. Satadina mah kuring teh embung datang deui ka imah si Asep jeung imah kabogo kuring teh. Sabab raheut hate kuring teh menikeun ka kacida. Tapi ku ayana kejadian sarupaning kitu mah kuring oge jadi sadar. Kuring ngadatangan ka makamna si Asep jeung si Sela. Kuring oge ikhlas ngahampura kana kasalahan maranehanana duaan.